Des, aing berang penting gawena mikiran sia bae des. Sia tilok leungit tina pamikiran aing. Mungkin dia anu disebut ngaranna cinta sesungguhna. Kajen teuin sia sok nolakan cinta aing bae ge. Aing tilok kesel kok ka sia. Makin ditolak, makin gede rasa cinta aing ka sia. Aneh. Apa aing dipelet gitu ku sia des. Padahal mah ngomong be ari bogo maka aing ulah kudu melet. I love you Desi, I love you permanen. Hei Duduy, aisenan foto kabogo aing main ciuman-ciuman bae. Ku ngalunjak sia. Kunaon kitu Deden nyium foto doang iya. Tetep bae lah, aing sebagai kabogohna teh senang. Pelit cadu dairang. Pelit cenah. Di kenapa sih tah? Hapus. Hapus. Bang. Ih, panja. Aduh. Din. Hui. Din. Dak, mana sih Didin? Tanya teh manggi ja. Ka mana tuh eta jelema? Di mana meureun teh? Oh kitunya. Bang tadi sih naon gitu dengan si botuna. Iya Jo, aing mantas meuli nasi padang 2 bungkus, ju hiji deui jeung si Didin, karunya bisi can dahar. Ih tadi sih jeung benjo be, Mang Didin mah jelema telok dahar, kan Mang Didin mah boga lambung. Eta sia aku sembarangan sia Benjo. Emang mah sia cuma boga beuteung doang, tapi teu boga otak. Tadi sih. Yang benjo, emang bener, saya mah gede beuteung doang, otak nama Uhan. Dasar rup-rup. Mangkana sia mah gede-gede gejo kos idiot, kos bayi gede. Oh, si Kamemet daripada Kamemet beuteung doang tak gede, kos bayi bagong. Ngelunjak sia. Kamemet sakit Sia-sia berani jasa ngeledek aing. Terus ayo. Si Memet mah kitu ya Jo, diledek balik be. Marah hojo manehna mah. Nyonya. Maedan saya idiot. Din, udang Din. Aduh. Din. Aduh. Alhamdulillah, akhirna sehirup kene Din. Saha sia? Tadai. Dadai. Terus aing saha? Teh sia teh nyaho sia ngaranna saha? Ngaran sia Didin. Adidi, and Irang. Ngaran sia Didin. Didin. Lamun aing ngaranna Dadai, bos sia. Bos aing. Sia kan anak buah aing. Sia nyebutna kudu bos ka aing. Di dieu mah unuanieun ka aing. Aing kan preman di dieu. Pak RT ge dipelototan ku aing langsung ceurik. Hebat. Atuh lah, makanya sia ulah macem-macem ka aing, oke? Oke. Hai guys ya, urang dieu heula ngareureuh. Sia dongna lelir amat he. Nyeri. Aduh aing. Asik. Coba. Ngumput. Aduh. Aman. Untung si Desi teu neuleueun. Emang anu tadi liwat saha gitu asa wau bos Dai. Tadi ngaranna si Desi bahaya eta jelema Din pernah nek mayan sia. Kok bisa? Manehna mah teresepkeun ke jelema goreng, pan sia mah goreng. Oh tah. Lah. Sia pernah keres dicekek ku manehna, neuk sampe koit sia. Ih, kitu amat ge eta jelema. Puguh manehna mah psikopat. Mangkana lamun sia kapanggih manehna, sia ngahindarnya bisi dipaehan. Siap bos. God. Aduh. Bos Dai, sira aing mah lieur bae di tadi heh. Waduh, geus ge balik ka ditu heskeun. Oge lah. Imah aing di mana ge? Aing mah. Tangan balik ka ditu ku sia sorangan lah. Jangan. Sekarang itu. Cium tangan heula ka bos.
assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Maksud aing mah sia anu assalamualaikum ka aing. Pan sia anu mabur meureun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah itu. Kemana ge? Aduh. Kamana ieu si Didin di imah lagi eueuh eta jelema. Ku hararese di teangana. Kieu yeuh aya boga kabogoh teu boga HP mah hararese. Din. Waduh. Aing mah ka imah sia be horesna eueuh. Aing mantas meuli nasi padang 2 bungkus. Urang dahar di imah aing sabari nanggon warung. Embung, mabur sia ditu. Sia kunaon Didin? Aing mah mun deket-deket sia. Sia mah jelema jahat, cek bos aing ge, sia mah neuk maehan aing. Dek maehan sia. Hooh, sia mah jahat jelemana. Aing jahat kunaon Didin? Piraku aing dek maehan sia, kan aing kabogoh sia meureun. Kabogoh. Hooh, aing desi aing kabogoh sia Didin. Bohong. Pasti sia mendek nipu aing, pura-pura jadi kabogoh aing, terus ujung-ujungna sia neuk nyekek aing. Heh, Didin. Didin. Kunaon si Didin jadi kos gitu? Lobatin minum obat cacing meureun makan jadi aneh. Dak. Sikap si Didin jadi aneh, nyaho teh sia? Jadi aneh kumaha teh Desi? Kira aku aing sebut jelema jahat. Jelema jahat. Hooh, jeung mangga aing malah kabur sieun ngomongna bisi dipaehan cenah ku aing. Nu lebih parah, mehna teu percaya aing kabogohna. Bisa gitu sih. Aing ge aneh, kos ngilang ingatan eta si Didin. Tapi lamun menurut Benjo mah kayana Mang Didin lain hilang ingatan teh Desi. Atau eta mah penyakit psikolot. Mang Didin mah geus pikun. Pikun Benjo. Oh, bisa jadi. Kiraku sih pikun sampai sekituna. Lagian si Didin can kolot-kolot amat sih, Jo. Nyaho, pakai otak Jo, otak pakai. He kalem. Sabar. Teh, lo jadi penasaran kumaha lamun kurang teangan bae Mang Didin hayu. Urang hayang nyaho, kunaon Mang Didin bisa kitu kata Desi. Oh, bener met. Hayu ge teangan karunya aing bisi kunaon doang eta kabogoh aing. Oke, geus. Baik, Jo, urang bagi 2. Sia kali itu teangan Mang Didin ya. Kira mus meunang bawa ka dieu. Terus Aisyah nepi di bae ta, Met? Aing gitu Desi, neangan ka ditu. Ku aing jeung awe bae sama Met. Kalau bating protes, pita ti ketua yo. Nyaho, geus kira ditu teangan. Oke. Gitu. Saya Jo. Ayo tuh. Gan. Oh. Hayu met. Kedeung teh. Teh daripada eta nasi padang di bau bae bising basi, kumaha urang dar heulan. Dahar heula. Oh lah, mubajir teh bising kaburu basi naon. Sabae sia ngomongna, ngomong bae lapar. Mangis ya, urang dahar heula, aing ge lapar sih. Mantap karak mah. Mat sedahar karak urang neangan Mang Didin. Mas ya bela. Dia kiraan. Net, sadahna ra usah amat sih, pas udah manggil jukut aja bae. Apa teh? Bang itu dah mah. Oke, Urang ganya sama Dini. lah lamunan di daharna ini. Oh, apa? Enggak, ini aja. Loh, dah, cong cai teh. Iya mah. Kemat teh. Emang kana jing lalaunan daharna. Momen bagus ya. Pung si Didin hilang ingatan. Aing kudu gura bergegas ngadeukeutan si Desi. Si Didin pasti percayaeun ka omongan aing bahwa si Desi teh orang jahat. Cemerlang otak aing mah pokona mah. Bos Dai. Bos Dai, tulungan aing Bos Dai. Aya naon sih si Didin? Aing kapanggih awe anu jahat ka aing teh ya si Desi. Di mana? Di ditu. Terus saya dikumakeun tok. Entah dikukumakeun sih. Tadi mainnya ngajakan dahar ka aing ka imahna. Terus aing langsung kabur be jasieun, Bos. Nah, bagus. Lamun sia ilu ka imahna, sia pasti diracun. Pae-pae sia. Oh, untung nage aing henteu milu ka imahna, Bos, langsung kabur. Good. Ayo nutup beres sih mah Jo. Oh. Din, mending sia kuari geura nyumput, beucing si Desi neangan sia bae. Nyumput ka mana ge?
Atau nyebut ka mana be? Anu menurut sia aman. Segera ka ditu. Oke. Ohnya. Sing jauh deh nyebutna ka ditu. Dasar blon. Geus din sia kitu bae seumur hidup lupa ingatan. Supaya gampang kuaing dipengaruhina. Dasar blon udah ireng. Oh, Mang Didin hilang ingatanna. Oh, ongos Jo. Mending orang pegat Mang Didin lewat di bae Jo. Bahaya yeuh. Mang Didin geus dipengaruhi ku Mang Daday. Oh lagi. Ayo. Aman bener lah di dia ge. Nah, eta Mang Didin yo. Oh, ja. Kedengeun lah kasubek. Naon? Benjo boga ide. Kumaha carana supaya hilang ingatan Mang Didin kembali. Kumaha? Biasana kan jelema hilang ingatan mah rata-ratana sok mantes kabentur kasubek sirahna. Makana jadi kitu ge. Terus? Ku urang sirah Mang Didina hajar be, make kayu tah. Cuke maut Mang Didin. Dihajar mah sirahna. Sugan be moal lah. Dak moal ieu. Bagus ge. Sugan be cager. Geus geura. Ayo. Keren kasubek. Keren. Kumaha sih yeuh Mang Didin ngagoler kitu? Tenang. Ih, Mang. Mang, Mang. 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 Mang Didin udang Mang. Mang. Cok. Kumaha sih yeuh Mang Didin teu sadar-sadar? Tuh nyaho benjo ge, kasubek sih ngajarna bedas teuin. Jadi nyalakan ka aing pan. Ieu kan ide sih ya Benjo. Tapi kan kuduna ulah bedas-bedas kasubek ngajarna. Kasubek mah oon sih. Nyalakan ka aing sih mah. Onggeus, cia tungguan heula di dieu Mang Didin. Aing deuk neangan Teh Desi ujung si Memetnya. Bagus geura ge. Mang. Betulna. Mau apa hentu sih? Coba. Oke aja. Mantas dahar bete. Aja ngatur kieu urang mah. Sia lah. Nah, si Subek, Teh, gawat teh. gawat kunaon? Mang Didin ho bener teh, hilang ingatan. Tuh kan, terus mana si Didina? Di ditu jeung si Benjo teh. Kurang kusia teu dibawa ka disi Mang Didina. Mang Didin ngagoler met. Mantes dihajar ku sirahna make kayu. Aisyah kumaha sih main hajar-hajar be sirah batur? Tita si Benjo teh. Cek si Benjo cenah anu hilang ingatan mah sirahna tita dihajar. Jelema edan, geus ayo coba tayangkeun. Tapi kedeung teh, aya nu lebih bahaya ieu mah. Mang Didin geus dipengaruhi ku Mang Daday. Dipengaruhi kumaha Subek? Jadi kieu teh. Neangan si Desi lah. Tok kuat kangen aing lamun sapoe becan manggi manehna. Kajinteun manehna sok judes bae ka aing. Tetep bae si Desi mangangenin. Lamun aing geus nempo manehna be gemas. Ih. Aduh aing. Berarti tadi si Didin ngomong jahat ke aing, eta gara-gara geus dipengaruhi ku si Daday, Bek. Atuh teh. Parah si Daday ih. Geus ayo nakeun Mang Didin lagi. Des, sia horeng aya di dieu, aing tadi mah ka ieu mah sia aya di dieu jeung barudak. Rek naon sih kayak aing? Biasalah atuh ndek ngopi. Tah hayang aing meren sia kopi. Wah, amat Des. Geus sia gerang ngaku si Didin kumahakeun ku sia sampai si Didin hilang ingatan ngisineun ka aing. Gerang ngaku sia dikumahakeun si Didin. Maksud sia naon si Des? Ulah belaga polos, Mang. Urang geus nyaho. Ngomong naon si sarep-arep? Aing mah teu ngarti. Sia nya naon mah? Ngeles bae kolot-kolot. Tadi urang di ditu jeung si Benjo geus nguping obrolan Mang Daday jeung Mang Didin. Ho tah. Oh. Geus mending urang kasih Didin hayu karunya aing. Ayo ge. Awas Kang Day lamun sampai si Didin ku kumaha. Des. Desi. Geus si Didin mah kuku malos lah antepkeun bae. Sia jeung aing bae. Des. Desi aing ilu ge. Mang, udang Mang. Mang Didin. Betulna. Udang Mang. Hei. Mang. Mang. Din. Mang Didin. Didin. Mang Didin. Ya, can sadar bae yeuh. Mang. Can. Ih aing mah. Din. Gara-gara udah, sia si Benjo nitahan aing ngahajar sirah Mang Didin. Didin. Ya blon sia. Udah nih. Jadi nyalakeun benjo.
Ngus des, ikhlaskeun bae si Didin mah. Mang. Aing ge bisa kok ngagentikeun si Didin. Dijamin sia lebih bahagia apa bukan aing mah. Ngomong naon sia lah, tah hayang aing jadi kabogo sia. Syukurin. Din, Tahu digituin. Udah bacot sia lah. Mang. Din udang. Mang. Tah. Sadar tah? Alhamdulillah sadar. Alhamdulillah. Tarik. Launan ge. Launan met. Mang. Dak. Ayeuna sih karumpul kieu. Des. Ayeuna naon, Des? Saya geus sadar, Din. Saya geus tepoho ka aing. Kok ka sia sih? Soalnya tadi saya hilang ingatan. Hilang ingatan. Mang. Kok bisa? Coba ingat-ingat ku Mang Didin. Sebelumnya Mang Didin mantes naon sampai Mang Didin hilang ingatan tadi. Oh, aing nyaho, Bek. Ieu gara-gara si Dada ieu mah yo. Jadi kieu, Bek. Heh, Duduy. Aisenan, foto kabogo aing main cuman-cuman bae. Ku ngalunjak sia. Kunaon kitu Didin nyium foto doang iya. Tetep bae lah. Aing sebagai kabogohna teh senang. Pelit cedu dairang. Pelit cenah. Di kenapa sih tah? Hapus. Hapus. Bang. Ih, panjang. Gitu dah kejadianna. Geus kitu mah aing teu inget naon deui. Oh, jadi gara-gara si Dada ini naon age. Gedang. Tenang heula, tenang. Kamu. Cicing. Kesel aing. Des. Kunaon? Sirah nyeri kene, Des. Ya aing kumaha ge? Pencetan ya. Pencetan ge, oh. Aduh, Kumaha ngeunan teh? mendingan oh. Mendingan ha. Kamu tuh ngerti. Malah bureh. Sirikeun meureun. Aduh. Gas. Oh, mendingan Des di warung aya obat meureun. Supaya ulah nyeri ieu aing nya. Oh aya ayo. Hage, ka imah yuk. Langsung ada apa? Tungtun. Langsung yuk. Waduh.